Urang dek hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana, lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna. Aya doana babari teh mah doa kos kitu mah. Nu penting mah urang mah asal deukes baca waqiah engke ge sugih sorangan. Ji atuh ulah haju ngadadak kakaraga tilu baca waqiah haju hayang sugih bae. Ti kuari macana waqiah salna mesare baca salna mesare engke 5 10 tahun karasa. Oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa. Mantep mun dagang maju dagangna, mun tani maju tanina, atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah. Eta urang teh istiqomahna. Nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang? Ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya kaunggulan. Geus ieu awak urang wadah masjid, wadah gunung-gunung itu wadah, waktu ge wadah, wiridan ge wadah kemuliaan jeung darajat urang, di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan. Urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah, masrahkeun diri ka Allah, wiridna teu hayang nanaon. Ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah, asa lain urang, asa Allah bae. Urang teh asa didieukeun dilempangkeun, asa urang dikicupkeun didengekeun ku Allah, engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah. Tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah, asa di mana nikmat gan eta hayang terulang deui hese kapasrahan urang nu di nolkeun sama sakali, nolkeun diri urang teh sama